Tepang dina syairanu diseratan najan teu sampurna pikeun ngarandapan mangka ieu sapucuk serat mungkaran nyanggakeun jeung mugi kamanfaatan jalma kasipatan ku tararumasa kana sagala nu geus dipilampahna teu peduli najan migawe sulaya nepikeun kacampur jeung aral subaha tibarang gubrakna nepi ka mukalap jalma henteu lepas tina sifat hilap tina laku lampah jeung sagala ucap salajeng doraka siga nu geus nerap apan eta mangrupa sifat adami nu ditampi sangkan urang ati-ati di mana rek milampa perkara pasti kudu akur jeung patokan sing taliti ulah nepi kami lampa sagawaya kapaungga gugu nafsu jeung amarah pan eta kacidapi nu kucawoka hirup diatur nafsu eta teh salah mangka aya dina paribasa oge di mana mun melak hade jadi hade tak kitu ka hidup ulah sok talangke hirup geuna lamun urang sok tan wande najan migawe hade henteu babari loba pisan gogoda nu nyiliwuri nanging ulah nepikeun poho jeung lali kana bendung mun teu ngawaro ka Gusti pan hirup mah geus aya dina aturan mangka cenah ulah ngawaro ka setan milampah ibadah eta teh tujuan keur di dunya nu jadi pangumbaraan malah jelas pisan ku dawuhan Rasul yen hirup nu manfaat eta teh punjul poma ulah boga sifat loba wadu
sing inget di akhirat bakal ditimbang sakumna amal anu akar disorang. Selamat orang bakal menang kasenang, ladang gawe goreng kapaksa dibuang. Puguh ari milampah ibadah sholat, geus jadi syariat pikeun kabeh umat. Di mana lamun aya jalma teu taat, wayahna tobat bisi kaburu kiamat. Nya kitu lamun datang waktuna ngaji, kudu maca kalanti tur sing taliti. Tong tepi ka nyapirakeun ka kiai, nu ngawulang pek sing adab sangkan ngarti. Mangsa tolab ilmu poma tong takabur, lungguh payunan guru sing loba paur. Tembongkeun hormat percaya kudu akur, ajrih kana ilmu nanu luhur. Jeung deui kasadayana sing hariwang, kasepuh ulah wani sentak gantawang. Komo lamun anak geus wantun miwarang, duh Gusti eta teh kacida teu meunang. Tah kitu ari nyang harapan lalakon, kudu imbang jeung tong ngarempak tetekon. Pan ku Gusti ge dipaparin papagon, sangkan hirup bener sareng henteu jongjong. Kasadaya nu maca ieu syairna, muga-muga ku Gusti Allah dibuka lawang rahmat nu mancing kasadayana, nempatkeun kana jalan nu dipikarsa. Sareng muga-muga teras ditebihan tina kalepatan sifat kakupuran. Tasakia piwajang liwatna doman, nyanggakeun kasadayana ikhwan. Ieu mangrupa syarat syair pepeling, ti abdi nu bodo sugan jadi penting. Paranti panggeuing tur jadi babanding, kana laku lampah waktos nu rek sumping.
Sakia seratmu janten panungtungan, manan kaluman mending akhiri ringan. Bral geraja kap tamatan helaanan, sugan-sugan kapayun nyusul terasa.